biasana jelema geus kataplokan ku pangabisa, geus pinuh ku pamuji, bakal unggah adat. Kade sing hati-hati eta, ulah pindah pilempangan sing jejekan sekula umut kalinuan ulah gedag kaanginan. Sabab yakin urang teh manusia, teu cicing dina hiji martabat, henteu langgeng aya apesna. Kade sing hati-hati, pikeun ngahinarkeun kapesan eta cara jeung katangtuanana, poloskeun deui jiwa. Buligiran deui awak, artina buligir teh teu boga naon-naon. Sagala rupa oge kagungan anjeunna, elmuna, kodratna, irodatna, saktina, sakti diri tong kumaki gagah awak, entong unggah adat. Urang salaku makhluk anu kakenaan ku apes jeung deui dina hiji waktu mah tetep urang teh bakal pinanggih jeung poe akhir.